dipuji tiba heula karena tercarekeun instruksi wajak gelut nasahan wajak gelut sia tah semua gelut masih Trayuda na can pernah make otak sia dipuji tiba heula karena tercarekeun instruksi wajak gelut nasahan wajak gelut sia
Tah, soal gelut masih Trayuda na. Saya ya. Can pernah gelut di keramat jadi. Make otak sia. Dikuraja dipikanya dipikasih tapi nu asih dipulang sengit goblok. Eta teh ngaranna teh beungeut nyingareup ati anak. Mungkir. Dijungjung harkat derajat teh kulan cek aing ku Kakang Sidana tapi naha ayeuna sia bet jadi oposisi Jadi nancang. Ayeuna mina hukum adil teh ulah siet kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut sanajan raja di negara tapi pada hakikatna dina hakikatna tetap kaudaulatan teh sapinuhna aya di leungeun rakyat sanajan aya sisi teu kerajaan di dieu coba lamun eueuh rakyat narek ping-ping cucunguk gitu goblok ngalawa doh karena ulah maju sia jeung aing Trayuda Raya Ayo maju, Allah, sapusing sia sanajan maneh karena pinter kata ngerti soal kata rapu jadi mau ada kejahatan satu yang beas le wah iya karaos karasa dari teungeuh sumuhun wah iya delapan pukulan masuk belum terbalas. Sudah 8 masuk. Kenapa? nah tenggelan tapi katiis kieu belum sekarang dipukul lusa lu akan utak geti muntah darah lo 2 hari lagi coba huyuk boy punah jika aku hiji ge dodoi dedeng teh punah ku hiji ge manya 8 punah ku hiji Awas lain dalam mengerti. 8 teu kere-kere tapi hiji namru sanajan namru tetap menang kena 8 loba kena 8 jabatan hiji sanajan mana pintu katenger bisa lo katera pun jeli apa-apa mau ada kerja satu jung biasa gini mau mundur ku sasiku mau jadi saya belas turunan tiri tuna aing kuring pas jeung sia hayang yaho dek kumaha turunan aing kuring pas jeung itu hayang yaho sia hayang yaho sok sia hayang yaho sia dah sia wah karena lari takut sama gua aduh Kaciri, pejabat Astina, karena dia nanti kaciri, paingan negara na pinuh ku bancang pakewu, hese rek aya kemajuan, iya adi raja pejabat otak kamanakeun depan tes otak nepi ka jiga-jiger gitu dulu. naon teh radio gitu soalnya nu main bola bro naonnya Juragan Dipati Karna Gusti Awanga teh ya hade wawadi